Wilujeng sonten pemirsa kiwari aya hiji warta anu matak prihatin nyaeta kasus korupsi dana jemaah umroh. Dana anu kuduna dipake pikeun ibadah malah dipake ku pihak nu tanggung jawab. Urang bade kaganggu keterangan ti sabaraha pihak. Pemirsa babareng sareng abdi Ramya, di dieu abdi bade nanyakeun kronologi ka narasumber. Babareng sareng saha abdi ayeuna? Bareng Abdi Zoltan. Naon anu anjeun terangeuna kasus korupsi ieu? Kasus ieu nyababkeun karugian finansial anu ageng pikeun para korban kusabab para pelaku. Ngahaja gagal ngadaftar pikeun umroh sareng ngagunakeun dana secara haram. Halo pemirsa, oke salajengna babarengan sareng abdi Valen. Bade nanyakan ka narasumber salajengna. Babarengan sareng saha abdi ayeuna? Abdi Atar. Saha anu jadi korban kegiatan ilegal ieu? Korban anu mendaftarkan paket umrah halayan nomor pelaku. Nuhun pisan Pak Atar karena waktu. Nuhun kana pamagi saren pamalaman sadayana. Pamirsa mugia ieu janten pangajaran pikeun urang sadayana sangka nglaku waspada teu henteu gampang percaya kana janji anu teu pasti. Wilujeng sonten.